الآيات الباهرة وفرات الفاخرة وجعل المحبة إليه في قلوبنا محبة دائمة ويحشرنا يوم القيامة معه ومع الذين أنعم عليهم من أهل السلامة والجنة. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب الرحمة وعلى آله وأصحابه هداة الأمة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في آياته الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة. Alhamdulillah ulah wakararwi kurang bereskan acara, insyaallah beres di acara bakal aya makan gratis di rumah masing-masing. Hampuranya ieu sawarana kula geus soak. Alhamdulillah tahadus bin nimah abah di tanggal hiji maulid abdi ngageder unggal wengi ieu kantun 3 jadwal deui untuk maulid teh. Maka sawara teh geus beak minggu kamari mah sampai dirawat di klinik sapoe sapeting. Cuk dokter ustad wayahna istirahatkeun heula ulah waka cara mah cenah meunang 3 poe mah supaya pulih deui sawara tenang bae cenah dirompok ulah ka mamana ceuk ulah polongo di atuh leungit proyek air. Satahun sakali tapi sanajan bari jeung soak doakeun mudah-mudahan aya pitulung Allah amin. Ya Allah ya Rabbal terus ya terus doja karakteran ulah hebel-hebel sebab ieu geus penting kula 5,5 jam dirompok kan ieu tadi 5,5 jam jigana ieu datang subuh mangkaning isuk jam 8 aya acara deui geus ieu mah simple bae insya. Para hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, di antara makhluk Allah anu mulia ialah jami'ul mursalin. Sakabeh utusan Allah teh ialah makhluk-makhluk Allah anu mulia. Apan Allah teh ngutus utusan ke alam dunia para hadirin sadaya anu mana nyandakna tina para nabi, pan aya nabi aya rasul. Lamun nabi nyaeta manusia anu ku Allah dipaparin ilmu agama, anu ku Allah dipaparin wahyu pikeun ngamalkeun pribadina wungkul. Tetapi lamun rasul mah nyaeta manusia anu ku Allah dipaparin wahyu pikeun ngamalkeun awak pribadina nyampikeun kana jadi umat eta rasul. Nah ieu rasul meunang nyandak tina para nabi. Jumlah para nabi teh 124.000 nabi. Tinu 124.000 nabi disurtil ku Allah menjadi 313 wakila 315. Tinu 313 disurtil deui ku Allah 25. Tinu anu 25 disurtil deui jadi 5 anu sok disebut ulul azmi gegedugna para nabi. Tinu anu 5 disurtil ku Allah hiji saha baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Nah iyalah kanjeng Rasul urang sadaya ternyata horing makhluk Allah anu sangat istimewa, makhluk Allah anu sangat mulia. Para hadirin sadaya mulyana baginda Rasul teh di pandangan Allah bahkan dina sakabeh makhluk Allah subhanahu. Geus teu salah urang tebuk ngarayakeun muludanana, rayakeun ke urang tiap tahun insya ulah dileleuti ieu muludan. Sebab ieu teh cara urang nunjukkeun cinta ka baginda Rasul. Sebab hasil cinta urang ka Kanjeng Rasul dengan perayaan Maulid. Makana rayakeun ieu maulid tiap tahun ulah dieureunang. Sebab masya Allah para hadirin ieu teh akhir zaman. Loba paham-paham anu ngaharamkeun kana maulid para hadirin sadaya.
loba paham-paham anu ngaharamkeun ngabid'ahkeun kana maulid, maka pikeun urang umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah perkuat maulid insya Allah. Sebab ieu teh ngawujudkeun rasa cinta urang ka baginda Rasul. Lamun ngomongkeun bab cinta para hadirin, ternyata Rasul teh luar biasa cintana kana urang, moal kabayar jasa Rasul sanajan cenah dibayar ku muludan unggal minggu moal kabayar. Kanjeng Rasul mah masya Allah cintana kana urang bu. Ketika hidupna Kanjeng Rasul teh nu dipikirkeun umat baik, bahkan sebelum pupus baginda Rasul teh para hadirin sadaya, ketika dibubungah ku malaikat Jibril, cek malaikat Jibril, wahai Muhammad, ayeuna anjeun bakal balik ka Gusti Allah. Bidadari kiwari keur dandan kabeh menyambut kedatangan ruh anjeun. Sakabeh malaikat aya anu aktivitas kabeh keur nyambut kedatangan ruh anjeun. Bahkan pintu neraka ku Allah kabeh ditutup geus ngamulyakeun kedatangan ruh anjeun. Sakabeh pintu surga dibuka kabeh ku Allah geus ngamulyakeun kedatangan ruh anjeun. Eta Kanjeng Rasul teu bungaheun di kitu anggur nanyakeun kumaha nasib umat kaula. Malaikat Jibril bingung, dibubungah ku aing cek malaikat Jibril kok anggur nanyakeun umat balik deui ka Gusti Allah. Cek malaikat Jibril, Gusti Nabi Muhammad teh nanyakeun nasib umatna ngomong kumaha kula. Cek Gusti Allah, Jibril turun deui ka alam dunia bejakeun ka Muhammad, inni haramtul jannata ala syairil anbiya'i hatta tadkhula anta ya Muhammad wa inni haramtul jannata ala syairil umami hatta tadkhula ummatuka ya Muhammad. Bejakeun ka Muhammad, surga haram pikeun nabi-nabi nu sanes kecuali Nabi Muhammad heula anu pangeuleun asup. Bahkan surga haram pikeun umat-umat nabi anu sanes kecuali umat Muhammad heula anu pangeuleun asup. Dibejakeunlah ku malaikat Jibril ka Kanjeng Rasul. Ieu bentuk kecintaan baginda Rasul kana urang rek pupus bae anu dipikirkeun umat. Bahkan ketika di yaumil kiamah para hadirin sadaya, manusia dihudangkeun ku Gusti Allah nu pertama kali ialah baginda Rasul. Ketika hudang Kanjeng Rasul lain nanyakeun istri, ketika hudang Kanjeng Rasul lain nanyakeun anak, tetapi aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umat kaula, mana umat kaula, nu ditanyakeun ku Rasul umatna, nu ditanyakeun ti ku baginda Rasul urang para hadirin sadaya. Bahkan ketika masya Allah Kanjeng Rasul tiwara asup ka surga tadaekeun sampai cek Gusti Allah, wahai Muhammad, ku beri engkau 3 permintaan. Hayu gerak hayang naon gerak ngomong cek Allah. Ketika diangsongkeun permintaan ku Gusti Allah tinggal ngomong nu kahiji Kanjeng Rasul menta syafaat pikeun umatna, nu kadua menta syafaat pikeun umatna, nu katilu ge sami menta syafaat pikeun umatna. Nah iyalah hebatna baginda Rasul, cintana luar biasa kan jadi umat melebihi cinta kada diri pribadina. Piraku urang umat narek ke cinta, makana ayatna maulid wayahna tiap tahun ramekeun ku urang ulah sok hararese. Sebab jelema kiwari kadang-kadang ari ngomong mah cinta ka Kanjeng Rasul, ngomong hayang meunang syafaat, ari ditagih mulutnya rumput pihewang. Asal datang panitia cek indungna ceng saat cenah tadi hareup Pak RT cenah mak mawa buku teu mawa tutupan, lawangna tutupan. Bejakeun mun ka dieu mama eueuh kitu. Emang maneh ka mana cek anak-anak maneh nyumput heula cenah sakudu. Ih pihewang. Jol Pak RT cek RT ceng mana aya? Teu aya cenah ge Pak RT. Ka mana ngomongna mah cenah nek nyumput heula. Ulah sok lalawara ieu teh Rodiah, teh Mumun, teh Kokong, teh Siti, aya teh Siti, Ida aya si Ida, ada si Maimunah, si Iko aya Iko aya, si Siti aya, Reni aya, si Rina ge aya, oh aya kah? Ya ulah sok lalawara coba naik buludan. Eta jelema panitia ngajak maulid hakikatna ngajak ka surgana Allah, ngajak ka syafaatna baginda Rasul. Sebab kurang hidup di alam dunia para hadirin sadaya, sanajan tukang ibadah teu aya anu ngajamin ibadah kurang bakal nganterkeun ka surgana Allah. Betul apa tidak? Hanyalah syafaat Rasul harapan kita. Sementara cek Kanjeng Rasul, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa manusia nu ngagungkeun kana kelahiran kaula kukula jaga bakal ditulungan, bakal disyafaatan. Ibadah kurang majang jauheun hayang nganterkeun ka surga mah bener teu, Bo? Ibu-ibu ustad atau ulama tukang sholat
kula mah cenah hayang jasa angke ka surgana teh dianterkeun ku ganjaran salat kula teh salat urang mah hayang nganterkeun ka surga mah jang jauheun bener tak urang mah salat ngan awakna doa je pikiran sama ka mamana betul apa tidak hop geura ibu-ibu jajal jawab nu jujur ibu memeh dohor ibu ngejemur pakaian begitu keur salat dohor hujan turun eta hate kana pakaian apa kana Allah tuh ngaku sarongan piraku salat kitu dek kanterkeun ka surga Ustad kula mah pan tukang ngaji hayang amat cenah ka surga diganterkeun ku ganjaran ngaji kula ngaji urang mah jang jauheun hayang nganterkeun ka surga jang meunang engkrekna doang ngaji urang mah bener teh tingku heueuh nek ngaji buat make bedak make baju pang bagusna can leumpang can naon geus nyieun dosa kana salaki Kak, ulah nek ngaji heula, bisi hujan cenah baju jahitan pan pihe wae datang ka pangajian mamawa tas, sugan kula mah kitab eusina bating goreng ngabowongko jeung buras. Datang ka pangajian lain ngaji anggur barang hakan beu teureun-eureun. Piraku ngaji kitu nek kanterkeun ka surga jang jauh ibadah urang mah. Ustaz, kula mah tukang puasa bulan Ramadan. Hayang amat cenah ka surga dianterkeun ku ganjaran puasa puasa urang hayang nganterkeun ka surga jang jauheun betul apa tidak urang mah puasa ngan ukur pindah nyatu doang kabeh ge biasa nyatu ti beurang bulan puasa teh nyatu nafsu urang mah digedekeun mana buktina atuh eta setengah genep nanaon geus aya je urang mah teu mikiran sah jeung teu puasa nu penting mah naik magrib boga pibukaeun kejona dua sangku bogodohna kolekna bulasna rujakna caukna ngampar kabeh setengah genep keneh geus diinderan teh ku salakina ngider deui molototan deui kana kejo nanggok deui kana jam cenah budak ieu jam paeh tanaon pungku can magrib can naon begitu beledak magrib tung 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 giak balak lumpat ka dapur nu ada surga maka harapan urang syafaat Rasulullah anu bakal lulungan urang jaga di akhirat saha nu bakal disafaatan ku baginda Rasul nya eta manusia anu ngabogaan rasa mahabbah rasa cinta ka baginda Rasul sepadung apapun manusia hidup di alam dunia kabeja bangkawarah jauh ka Allah teu boga ibadah asal dina hatekna aya cinta ka Kanjeng Rasul maka insyaallah aya pumpulihkeun bakal disafaatan jaga ku Kanjeng Rasul amin ya Allah ya Rabbal maka ieu mulut ulah dileleuti komo lamun bisa manupang sugihna panghareupna beking ieu muludan ulah dideleukeun jangan susah mah boro-boro jeung iuran mulut hayang jajan anake hararese bener teu po nu sugih panghareupna ulah asa-asa milik urang dibedakeun ku Allah urang mah gede batur mah susah ieu mah kadang-kadang nu sugihna nuturkeun ka nu susah asal ditagih ku panitia bah nek milu muludan geura pentaan bae anu sejen ke abah manuturkeun kamu na manuturkeun inu sugih panghareupna kuduna backing muludan panggil panitia nek muludan teh cek nu sugih panitia ka dia cek panitia aya naon bah ulah aya naon dia ieu nek muludan ulah sok ngisin-ngisin masyarakat pan aing pang sugihna di dieu hayu geura eta duit geus sayancan kitu kuduna tah cek panitia boro-boro cenah bah jai asal ditagihna kukula cenah hararese jasa piraku can menang sakali cek nu sugih teh aya cenah sapalih mah ieu jeung tenda matos aya jeung sound system geus aya jeung kieu setempat geus aya jeung snack geus aya jeung kori geus aya ari nu can aya jeung saha jeung mubalik ari kitu kumaha caritana sia pugu cenah ieu kami musyawarah nama ibu balik teh cenah ti Pandeglang ditargetkeun mah cenah ku kami 6 juta ngan bingung cenah ieu duitna karang aya 4 juta neangan tambahan lalieur cenah ieu masyarakat geus ngopo kabeh cek nu sugih ulah mikiran dia bila perlu targetkeun jeung mubalik 8 juta cek panitia boro-boro 8 juta cenah 6 juta ke teka tepi cenah ku kami ulah mikiran eta 4 juta tah ti aing 4 juta bah hijikeun pikeun kanu mubalik onok nak itu ieu mah kadang-kadang urang manusia rugina nyara rumput bener tah
hei sing sadar anu sadar rugi urang teh ku Allah milik dibedakeun batur mah boro-boro jeung muludan hayang jajan anak ke hara rese urang mah alhamdulillah penghasilan rada gede ya salah satu nak kagunakeun harta urang teh backing ieu maulid insyaallah nu bungah lain masyarakat baik tetapi baginda Rasul ge bakal bungaheun amin ulah leutik hate budak di ngagedekeun muludan sebab yakin jelema anu resep kana sedekah maulid hirupna ku Allah bakal digedekeun deui moal aya bejana budak dia tos muludan ngadadak miskin moal bakal dispesialkeun ku Allah hirup jelema anu resep kana sedekah maulid sebab punten ibu tahadus bin nikmah abdi gaduh perjalanan nyalira baheula ke awal rumah tangga tahun 2014 eta kula teh boga pamajikan ke tengah-tengah mondok kula di Cisoka boga pamajikan cek budak teh maka budak ku jubur behewal nikah kula tahun 2014 tahun 2015 kula geus boga anak kan piomongeun eta satahun rumah tangga boga anak pas 2016 boga anak deui hiji atuh laju nama kula teh bisa ngomong ka mana atuh ngarang santri ieu pagawean teu boga usaha kula tilok kulit tilok atuh jolde kadingan kumaha coba atuh santri dilawan makanya ibu lamun hayang loba euncu teangan minantu santri insyaallah santri mah sanajan teu boga pakaya anak mah ngaburu gudul bahkan maaf na ngomong punten neng geulis parawan di dieu parawan heuy geulis dengkeun dieu lamun hayang senang rumah tangga teangan salaki nu santri ulah sok kaleutikeun eta kana santri naon sebabna teteh boga minantu pagawe punten gawe di pabrik paling jago 4 juta sabulan gajina bener teu balik sabulan sakali eta 4 juta teh dipotong kontrakan 500.000 setor motor 1 juta bea datang ka imah tinggal 2 juta bari balikna sabulan sakali paling jago anu dijingjing martabak 2 loyang bea ku encuk ge tetapi boga minantu kana santri komo lamun cicing wilayah Pandeglang lebah bulan mulut gieu ngariung mulut isuk-isuk ngariung mulut baskom beureum peuting baskom deui bae sapoe sapeuting 2 baskom kali 30 poe 60 baskom weureum kami toha ulah macam-macam kana santri mah santri dilawan bari jeung maaf santri mah neng geulis parawan dengekeun ieu bobogaan santri mah moal aya nu gagal kabeh ge parokna mah ulah sok ngalede karena santri kerap dilawan dengekeun dia di tahun 80 ku Soeharto almarhum digembor-gemborkeun HAM hak asasi manusia membela kaum yang ada di bawah yang lemah ku santri mah di tahun 40 geus dipake dengan jalan memakai sarung tidak memakai celana eta horeng membela kaum yang ada di bawah yang lemah maka andai kata memakai sarung tidak memakai celana hirup anu di bawah nanti bebas gublat goblet maka eueuh nu gagal boga santri mah teh ulah macam-macam sanajan leutik jelema aya nu segede tihang tenda bae aya nu segede meong eureun bae ya baheula eta kula masyaallah curhat kanu jadi guru tahun 2017 inget beta kula datang assalamualaikum jeung guru waalaikumsalam aya naon cek ba ieu kula kadi hiji hayang silaturahim nu kadua kula hayang konsultasi jeung abah apan ieu kula teh anak abah apan ieu kula teh murid abah hidup di lembur kula jadi santri teu bubuh karuh gawe kula henteu kuli kula henteu pagawean teu boga anak mah kula geus 2 pamajikan kudu jajan anak kudu jajan kumaha ieu hirup kuduna hayang amat kula doang batur sanajan batur usaha ka beuli motor kula ge teu usaha hayang ka beuli motor batur anu usaha ka jieun imah atuh kula ge teu usaha hayang ka jieun imah batur anu usaha ka beuli mobil kula ge sarua kitukeun ba sanajan teu usaha hayang ka beuli mobil batur nu usaha ka jieun anak pamajikan kula ge sarua sanajan teu usaha hayang ka jieun anak pamajikan cek pun guru ki jawabna cek lamun irup aceng hayang dipaparin kacukupan ku Allah hayang dipaparin kabarokan ku Gusti Allah maka diantarana ieu jalankeun amanat ti abah hok gerak agungkeun ku aceng makhluk Allah anu agung mulyakeun ku aceng makhluk Allah anu mulya istimewakeun ku aceng makhluk Allah anu istimewa maka nistaya aceng teh bakal diagungkeun bakal dimulyakeun bakal diistimewakeun ku Allah balik bae kula jatuh ka harti ku kula datang ka imah kula ngalamun naon maksud nah eta guru ngomong kitu-kitu gedekeun makhluk Allah nu gede
istimewakeun makhluk Allah anu istimewa, muliakeun makhluk Allah anu mulia, engke anjeun bakal dimuliakeun ku Allah. Ternyata pas kukula ditapakuran makhluk Allah anu agung, makhluk Allah anu istimewa, makhluk Allah anu mulia ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi, maka agungkeun gedekeun ke urang, insyaallah hirup urang bakal diagungkeun ku Allah, bakal digedekeun ku Allah. Di antarana cara ngagungkeun baginda Rasul sholawat ulah dileutik hiji ta eta maca sholawat teh masyaallah ulah sok dilalaurakeun eta sholawat bu horeng gede jasa padilahna sampai sahur baginda Rasul barang siapa manusia nu maca sholawat kana kaula 100 kali maka ku Allah bakal dikabulkeun 100 pangabutuhna 70 urusan akhirat ada 30 urusan dunia nu 70 mah syafaat Rasul jaga di akhirat ulah diomong-omong nu 30 nah eta teh urusan piduniaeun urang pirizkieun urang geus ibu hayang jembar milik rezeki salaki keur usaha ulah sok dipaido bae eta salaki doakeun mediana bari maca sholat baca sholawat ke Kanjeng Rasul setiap sapoe-sapeting 100 beres maca sholawat tenta ka Allah Gusti berkah ieu sholawat paparin kula syafaat Rasul di dunia wal akhirah tur ieu kula rumah tangga Gusti boga anak deuleu salaki kula keur ngojek jembarkeun milik rezeki kami ku berkah ieu sholawat insyaallah eta ngojek salakina moal kabawa muatan kot betus banget ieu mah munasabah urang mah hirup sengkleh bae hirup susah bae karena salaki ngadoakeun tilok maido mah hooh bener teu komo lamun balik ka lembur salaki teu mawa duit pan ulah juga monyong kana salaki balik gawe tenang duit punyang panyung dong asupan tungtung najek salaki na aing manasib cenah boga pamajikan asal aing balik gawe cenah monyong bae kana aing diajak hes ku aing monyong bae dang esna monyong keneh bae kana aing horeng mah monyong ti leuleutik ya bu sholawat gedekeun ka baginda Rasul insyaallah manusia anu geus istiqomah maca sholawat tujuanna urang karena Allah tur ngagungkeun ka baginda Rasul ngaistimewakeun baginda Rasul maka hirupna ge ku Allah bakal dispesialkeun ngan eta sholawat punten ibu aya anu pendek aya anu panjang ieu budak ieu resepna anu pendek apa anu panjang jawab nu jujur nu pendek apa nu panjang cek ibu-ibu Ustad panjang cenah bisi teu asup kabeh geus burungna mah nu pendek nu penting mah cenah asup kabeh ulah kajujung cengker bete kokom maksud gula panjang di dingat teh hese ditalarna bener tuh jauh urang mah balel maca shalawat panjang setik betul apa poho lajuna nu pendek bae burung mesti sanajan pendek tetapi nyesek garituna mana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hiji tanu pendek nu kadua sallallahu ala Muhammad dua eta sholawat teh anu pendek lamun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad eta teh ngaranna sholawat miftahul jannah lamun sallallahu ala Muhammad eta sholawat Jibril namina ngancek guru kula eta khasiatna beda lamun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad eta teh geusan kebatinan awak urang geusan naikeun keimanan jeung ketakwaan awak urang ka Allah teh eta bikinna sholawat anu eta lamun sallallahu ala Muhammad teh eta geusan pidunyaeun awak urang jeung kesehatan awak urang makana ibu hayang jembar bilik pirizkieun sing dawam istiqomah baca sallallahu ala sapoe sapeuting 100 kali insya Allah hiji agungkeun Rasul dengan jalan maca sholawat nu kadua na ieulah mududana ulah dileuletik gedekeun urang tiap tahun sing yakin dengan urang ngarayakeun maulid komo urang teh ngorbankeun harta urang di dunia kene hirup urang milik urang bakal dispesialkeun ku Gusti Allah amin ya Allah ya Rabbal hiji hasil mahabbah urang ka Rasul dengan perayaan maulid nu kadua bisa hasil mahabbah urang ka baginda Rasul teh ialah bimahabbatil fuqara'i wal masakin ku jalan urang mahabbah ka jalma-jalma fakir miskin bahkan ke anak-anak yatim makana ibu lamun bisa panitia ieu muludan satahun sakali bukan hanya mubalik yang kita datangkan bukan hanya tukang kori yang kita undang bukan hanya pemerintah yang kita hadirkan bukan hanya para tokoh para kiai yang kita undang tetapi lamun bisa mah tahun hareup teh undang anak-anak yatim
undang orang-orang fakir miskin, jompo-jompo, janda-janda anu sararapuh, hadirkan ka dieu, ayakeun santunan yatim, jadikan ieu perayaan Maulid teh untuk momen santunan anak-anak yatim, santunan fakir miskin insya ulah sok disabodokeun ka jelema fakir eta teh tanggung jawab urang. Komo anu rada sugih ulah nutup mata ketika urang ngadeuleu jelema susah. Naon sebabna? Sebab rahasiana jelema bisa sugih eta karena aya jelema fakir. Ulah ngarasa menang awak sorongan kak urang hirup sugih teh aya doa fakir di belakang urangna. Sampai cek Kanjeng Rasul ketika jelema fakir tos teu aya moal aya nu sugih nage. Geus urang ieu bisa sugih, dunia urang rada loba, usaha urang maju, ulah meunang ngarasa awak sorongan, tetapi aya doa orang fakir di belakang urang. Geus ketika meunang milik boga duit sing daek berbagi jeung nu sararusa, ulah pake kasombongan eta harta. Jelema kiwari mapan kadang-kadang agul jasa teu kena boga dunia laju sombong bae bener teh. Duit loba lain babagi jeung fakir miskin anggur mulian emas bae teu eureun-eureun. Gelang nade kot 2 kilo. Eta asal ngaji dipake ku pamajikan lebang ngahadekeun baju kot kilo. Jahayang kadeuleuh ta gelang. Make kongkorong liun tina kos segede rangina. Lumpangna ge bongkok aya 3 kilo mata emas. Najong batu kuat ngadakom tengah jalan cempura sadaka teh badong ku dia. Urang mah pake kesombongan lolobana betul apa tidak? Mulian mobil teu eureun-eureun ku pedah loba duit, mulian motor teu eureun-eureun. Padahal motor geus loba meuli di bae enmek. Distandarkeun hareupeun imah, disebor bake Cibeas. Buah. Beres disebor ngumpulkeun masyarakat hartina mah nek disawer. Masyarakat kasalobaning ari nyawer beasna 2 liter ari duit tanggal 15.000 pan piomongeun eta. Beres disawer dipoto langsung di-upload. Hai guys, enmek nih senggol dong. Ya Allah ya Rabb. Lain jeung kadinya Allah nitipkeun harta teh dulur. Tetapi di antarana Allah nitipkeun harta teh kana urang jeung ngabantu makhluk-makhluk Allah anu sararusa, terutama fakir miskin, anak-anak yatim. Justru ulah ngeunah-ngeunah ketika manusia hidup di alam dunia ku Allah diberi sugih baju usahana sanajan tukang ibadah tetapi lamun nutup mata karena jelma-jelma susah eta eueuh nanaonan di hadapan Allah para hadirin. Aya hiji kisah anu nyata baheula di zaman salafus saleh Syekh Abu Ibnul Qasim seorang ahli ibadah bari ulama sugihna kabina-bina beurang jeung penting ibadah teureun ka Allah ti beurang ngahatamkeun Quran ti pentingna tahajud bahkan kasebut ahli tahajud lantaran tahajudna Syekh Abu Ibnu Qasim eta lain sarakaat 2 rakaat tetapi ratusan rakaat tiap penting gitu bae hiji penting anjeunna rek ngalawu rek tahajud begitu rek asup ka kamar mandi ternyata di payudeun kamar mandi aya hiji lalaki anu kasep bari mamawa buku kaget Syekh Abu cek Syekh Abu Ibnu Qasim ari kakak saha ieu mawa buku bari jeung kasep-kasep teuing cek eta lalaki kula teh malaikat Allah ternyata eta malaikat anu ngarupakeun jadi lalaki diutus ku Allah turun ke alam dunia nanya Syekh Abu cek Syekh Abu ari eta buku naon dibawa ku kakak cek malaikat ieu teh buku catatan manusia anu dicintai ku Allah tur anu cinta ka Allah jalmina ngarasa tukang ibadah Syekh Abu teh tukang tahajud, tukang hatamkeun Quran nanya kana malaikat coba cenah aran kula pangteangan kan aya teh di dinya begitu dibuka ku malaikat ternyata arana eueuh kaget barena ibadah mah teureun ka Allah ari arana teu dicatet di dinya coba cenah sakali deui buka bisi kalewat dibuka deui ku malaikat ternyata bener arana eueuh cek malaikat eueuh aran kakak mah eueuh protes langsung pangtanyakeun malaikat ka Gusti Allah teu kaharti cenah ku aing naon sebabna aran kula teu dicatet di dinya cek Syekh Abu langsung Allah mere ilham ke malaikat cek Gusti Allah malaikat bejakeun ka Abu bin Qasim nu matang aran manehna poin teu dicatet dina buku eta sebab manehna teh hamba aing ahli ibadah anu poin dibere sugih hirupna di alam dunia tetapi manehna beurang jeung penting teu mikiran sasa ngakukur sujud ka aing sementara makhluk aing anu sararusa anu aya dina sekitar manehna teu diperhatikeun ku manehna ieu gambar jeung urang sebuah motivasi bikin orang hidup di alam dunia orang makhluk Allah nu susah makhluk Allah ketika orang diberi milik lebih ulah didahar ku sarongan bae ulah jeung pamer tetapi hayu orang sing daek berbagi jeung anak-anak yatim insya bahkan ulah dilalawrakeun kedahsyatan anak yatim eta taraje di dunia urang
ibu anu keur usaha yuk geura santun anak yatim insyaallah diangkat derajatna ku Allah. Nu boga jabatan hayang naik jabatan tuh anak yatim perhatikeun sebab abdi mah boga kisah nyata. Abdi gaduh rencang abdi eta boga bos atuh ngaran bos duitna pabalatak di mana-mana perusahaan di mana-mana meulian sawah teu eureun meulian kebon teu eureun bahkan pamajikanna we aya 3 bari galulis jasa pamajikanna lieur manehna mah unggal poe teh kulobana duit ari urang mah lieur ku eueuhna hiji waktu diwauhkeun jeung kula begitu wau ngobrol cekula bah ieu abah kitu kan hirup di beda sukses ku Allah pamajikan 3 imah mentereng perusahaan di mana-mana meulian sawah teu eureun naon ieu teh rahasiana bah apakah abah boga jampe tak kitu kan coba kula minta jampena cek eta jalmi sugih teh punten ustad abah mah teu gaduh jampe tetapi ari rahasia mah abah gaduh kumaha kitu bah rahasiana bisa sukses bener kieu abah cek anjeunna tad abah ieu nu matak ku Allah dititipan harta samodel kieu rahasiana baheula keur pertama Allah abah ngawitan usaha tahun 80 dimulai ngawitan usaha abah mah eta can pernah ninggalkeun santunan anak yatim dina setiap poe Jumat isuk-isuk nepikeun ka ayeuna can pernah libur di tahun 80 dimulai hiji 2 anak-anak yatim setiap poe Jumat isuk-isuk abah mah gider diangan anak-anak yatim nepikeun ka ayeuna can pernah ku abah ditinggalkeun sanajan keur teu boga bebelaan ku hutang bahkan dikodok ku abah nu penting dina setiap poe Jumat isuk-isuk abah teh santunan anak-anak yatim bahkan baheula mah ukur hiji 2 ayeuna mah alhamdulillah geus 100 santunan anak yatim bahkan abah gaduh yayasan yatim piatu ratusan anu ngeusina sadayana ku abah ditanggung ieu harta lain ngabeakan ceuk banda tapi ngalobaan tapi ternyata orang masya Allah urang nu boga jabatan hayang diangkat derajat ku Allah geura perhatikeun anak-anak yatim urang nu keur belajar usaha nu keur belajar dagang hayang dimudahkeun ku Allah milik rezeki urang geura perhatikeun anak-anak yatim bahkan fakir miskin sebab lamun urang daek tapakur ibu masya Allah eta sedihna anak yatim punten budak leutik lamun boga indung jeung bapa jol padagang balon ceurik hayang balon bisa menta kana ibu jeung bapana bener teu tetapi anak-anak yatim komo yatim piatu teboga bapak teboga ibu ketika jauh pedagang balon cerik hayang balon naik mentak ka saha lamun lain kana urang bener tak makana perhatikan ku urang ketika urang boga tetangga anak-anak yatim ketika urang boga tetangga jelema fakir miskin ulah sok dideulekeun doraka teu karasa teh lain ninggalkeun salat bae tetapi ketika urang ngadeuleuh fakir miskin ketika urang ngadeuleuh anak-anak yatim hayang jajan padahal urang aya jeung merekna kalah kanutup mata eta doraka teu karasa para hadirin sadaya geus hayula berkah ieu maulid hikmah ieu maulid tanamkeun dina hate urang rasa mahabbah rasa cinta ke anak-anak yatim ke jelema-jelema fakir miskin insya terus ya terus henteu capek henteu teteh henteu pulang henteu ngising doang di dieu hade kulang nginum hade China nih udah China Israel lain ya lainnya mineral ya mah panitia punten abdi nyuhunkeun Cipanas sebab jok dokter lamun geus rada serak dopingna Cipanas ulah citis tapi Cipanas nanti datang nginum heula hade iku lah atuh kuduna melengkapkeun ieu ceramah mah supaya komplit Cipanasna aya Ciputihna susuna kopina eueuh kopina budak bisa dek nyieunkeun kopi pahit sebab biasana lamun ogah esok minum kopi di mana dirimu aku menunggu kedatanganmu kopi pahit lah dibulaan terus ya terus ya abdi ngalet heulanya hade ngalet hade ya selamat menyaksikan bismillah alhamdulillah lanjut ya geus penting nu katilu hasil mahabbah urang ka baginda Rasul teh ialah bimahabbatil ulama wal azkiya ku jalan urang mahabbah ka para ulama ka jelema-jelema takwa ka Allah ka jelema-jelema saleh
makana ibu ayeuna cara nunjukkeun cinta urang ka baginda Rasul. Rasul parantos teu aya, sementara al ulama warasatul anbiya. Kanjeng Rasul pupus lain ninggalkeun harta, lain ninggalkeun duniawi, tetapi Kanjeng Rasul teh ninggalkeun ahli warisna saha? Para ulama, para kiai, para ustad, para santri, jalmi-jalmi soleh. Eta teh wajib kurang dicintai. Geus bohong lamun cenah aya budak dieu ngaku cinta ka Kanjeng Rasul, tetapi kana kiai hewa bae bohong cintana. Geus sing mahabbah ka kiai teh ulah sok bendung bae. Ieu mah kadang-kadang jelema kiwari mah teh kadang ngadeuleu kiai, ku peda batur make sorban nek nyaletkeun upaya diledak cenah kuliah Batman nek ka mana cenah eta. Yu Allah ya Rabbi. Kadang-kadang ngadeuleu budak santri nek ngariung pan ngomong asal bae diledak cenah curi berkat ngabring nek ka mana cenah eta. Ulah sok kitu urang teh ka ahli-ahli ilmu Allah teh sing mahabbah. Jatuh pantes masyarakat ngahewan kiai bener teh. Kabeh ge butuh kana jasa kiai, betul apa tidak? Heuh, geura rasakeun. Saha jelema nu teu butuh kana kiai, pengusaha butuh kana kiai, pejabat butuh kana kiai, bahkan maaf jelema sanajan penuh ku dunia butuh kabeh kana kiai. Ah cenah ustad bohong, kula mah teu butuh jabatan kula boga, dunia kula boga, sagalana kula boga, teu butuh cenah kula kana kiai. Lebah modal salu nyalatkeun. Nek teu butuh kana kiai pihe wae. Butuh ulang kabeh karena jasa kiai, bahkan maaf na ngomong ulah keun jelema gering kasurupan be kasurupan nu ditiangkeun palurah apa kiai. Jam 3 peuting lain wayah lain wanci salakina kasurupan kuat ceurik ka imah kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon teh? Waduh cenah kiai pangtulungankeun cenah salaki kula kasurupan ti wayah magrib teu cager-cager pangtongkeun cenah wayahna ditoong ku kiai jam 3 padahal ikhlas bae kiai menulungan masyarakat. Begitu ditoong ku kiai bener bae keur ngagereng gigireun gentong. Begitu disampeurkeun ku kiai umur muda kana kiai nek nyangkrem. Cik kiai pan dia umur muda kana aing sakitu dia cek manehna aing mah mau. Cik kiai kunaon dia jadi mau tos ngakan biskuat ieu wae. Ditulungan ka ku kiai bener teu. Ulah sok hewa kula nitip ka kiai ka santri nu keur ngararaji si mahabbah hate urang. Ulah sok hewa bae ka santri. Ih cenah ustad alpan santri mah cenah kadang-kadang cenah pikeheuleun pihewaeun bae adatna. Kehidupan santri teu di mana kabeh ge pihewaeun bae santri mah. Homo kadang-kadang di lembur aya masyarakat di dingana aya kiai nu ka santri nitip kudu sabar. Sebab pagawean santri mah kadang-kadang piomongan masyarakat bae. Masyarakat mah keur hees jam 3 santri mah pan hudak subuh. Gogorowokan pan kokorian segala him mending mun ngeunaheun aing maledog bae pan eta. Ulah sing sabar madeul santri mah. Apanpun teh santri mah teu di mana hidupna. Gelas dikobong teu boga, mangkok teu boga, piring teu boga, lebah nyarimi, gayung masjid diinjeu. Beres nyarimi dianterkeun deui ka masjid, tu jadi korban aki-aki lebah subuh kuat lesang kanjut batur ku minyak sarimi. Alhamdulillah. Ya Cipanas. Nah, turun nuhun akang turun nuhun. Urang doakeun nu ngantereun cai sing panjang umur. Saking panjangna urang mah kabeh geus pae manehna mancan. Ulah sok hewa ka santri sing mahabbah. Geus teuing santri mah teu di mana nakal adatna. Kabeh santri mah nakal. Ulahkeun kana boga masyarakat, boga kiaina ge beak ku santri mah. Oh ajian santri mah kana kiaina ge. Lamun lapar tengah peuting pan lawang kiai digebugan. Dok ngebuka lawang cek kiai saya teh ngebukan lawang kami cenah bah santri nek naon nek menta uyah jeung naon jeung kejona hore hayang nyatu dewa santri eta di mana tuh di mana komo cenah kiai boga tangkal buah hareupeun imah atuh beak ku santri mah moal nyisa moal mental teh cangna kiai diunduh bingung kiaina cek kiaina waduh budak cenah ari koeng dicarekanan santri aing sarua bae teu dicarekanan ku aing cenah anak aing teu ngakan buah lajuna mah make sistem halus kiai make merek dina tangkal buah hampura mang santri wayahna ulah ngalaan buah bae sanajan abah teu ngadeuleu ge Allah mah ngadeuleu dimerekan deh handapna ku santri hampura cenah abah Allah mah sanajan ngadeuleu ge teu loba omong Allahu akbar ring kiaina adatna santri mah tetapi sanajan bari jeung kitu kula nitip sing mahabbah urang ka santri sing mahabbah ka para kiai terutama guru-guru urang nu sok magahan ngaji urang naon sababna sabab ketika manusia geus bisa mahabbah ka para kiai geus bisa mahabbah ka ahli-ahli ilmu Allah
maka ku Allah bakal dibere hadiah. Naon hadiahna? Bakal dileuleskeun hatena dibere daek ngaji. Alhamdulillah. Eta jelema nu daek ngaji teh ciri ku Allah diberi hadiah ku sababiah cinta manehna kana kiai. Moal aya bejana budak ieu ujug-ujug daek ngaji sementara hatena hewa be kana kiai moal aya. Eta nu daek ngaji teh hadiah ti Allah karena urangna cinta kana kiai. Sedengkeun lamun manusia ku Allah geus dibere daek ngaji, daek deukeut kana kiai, eta ciri manusia ku Allah keur dibere anugerah anu pangpoharana, keur dibere nikmat anu panggedegna ku Allah. Sebab cik Allah di Al-Qur'an yuktil hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ngeunaheun teu Bu? Eungap teu? Capek teu? Saha nu capek? Atuh geus teuing kiai mah capek los, eungap los sebab sanajan capek sanajan eungap insyaallah bakal dibarokahkeun bayar deui. Emang kula jablay dibayar. Ulah sok buyar bayar dusun eta ngaranna. Sebab lamun aya kiai hayang dibayar bae cirikeun eta ngaranna kiai dusun. Ngan aya anu lebih dusun ngondang kiai teu hayang mayar. Tenang panitia ulah kaget, ulah eta mah jojorangan. Kula mah teu ngarap-ngarap saeutik ge aya bae atuh syukur eueuh atuh piraku. Ulahnya ulah sok ngomong-ngomong bayar sebab yakin kula mah sanajan teu dibayar ge pasti bakal menang amal. Amplop deui bae reureuhan kana duit. Bikang eta teu di mana deuna ge. Tuh pamajikan pajabat, tuh pamajikan kiai dasarna ge bikang mah kana duit mah hej. Sarwa pamajikan kula ge santri ongkol kana duit hejo kabina-bina. Kata duit kula disumputkeun dina dashboard dislapkeun jeung ari meuli bensin panggih bae ku manehna mah aneh kula. Apaan bari molotov kana kula? Duit naon cenah nyelap dina dashboard? Cuk kula panggih bae teh irung lain naonan. Jawab cenah ulah sok nyalindung tina pamajikan. Duit naon cenah ieu? Cuk kula duit sial panggih bae ku dia. Ulah-ulahnya ulah sok ngomong-ngomong bayar, ulah sok ngomong-ngomong amplop ikhlas ridho kula mah teu dibayar tadi amplop ge nu penting panitia jeung hadir kabeh kana kula mere doa duit deui bae teu penting duit mah nu penting mah doa doakeun kula sing panjang umur sing sehat lahir batin sing tambah milik rezeki sing tambah istri biasa bae teh nek amin kok teu jadi bina-bina ngesnek amin nyala ngepot mingkem deui. Atuh keur teu diaminana ge kula mah geus menang dukungan di pamajikan. Sebab pamajikan mah geus ngitahan bae. Cek pamajikan, "Abi bisi nek nyandung mah mangga." Umi mah geus ikhlas ridho cenah di madu ku abi ngan cenah syaratna hiji abi kudu diracun atuh bae kula. Kembali ke lab. Wallahu a'lam bimaradi yu'til hikmata man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala maparit ilmu hikmah ke manusia asrar ilmu Allah rahasia ilmu Allah jelema tadina bodoh tengartikan naon kupedah dibere daek ngaji ku Allah deket kana kiai akhirna bisa maca Quran tak apal sifat 20 nyaho kana ilmu sholat nyaho kana ilmu wudu nyaho kana ilmu adus nyaho kana akhlak anu hade alak anu goreng tak eta ciri manusia anu kos kitu teh manusia anu dipilih ku Allah sementara di umat Islam teu kapilih kabeh bisa ngarti kana ilmu agama betul apa tidak? Jangan lidung keneh jelema anu ngaku Islam tetapi bodoh tina urusan bab agama ku sebab jauh teh kana kiai sedangkan ketika geus dipilih ku Allah eta jelema daek deket kana kiai ngartikeun agama eta ciri manusia ku Allah keur dibere nikmat anu pangpoharana keur dibere anugerah anu panggedegna ku Allah geus anugerah anu panggedegna ti Allah sabab kana iman Islam lain urang kabeli mobil mewah lain urang kajian imah mentereng lain urang naik jabatan tetapi nikmat anu gede ti Allah teh nyaeta ketika urang hirup di alam dunia dibere daek ngaji alhamdulillah geus awas anu geus daek ngaji eta teh nikmat anu pohara ti Allah geura syukuran kumaha cara nyukurana istiqomahkeun eta ngaji nu can daek budak dieu geura penta ke Allah mumpung harirup keneh geus paeh mah bisa ngaji bener teu sugan cenah aya bejana di dieu mah jelema geus paeh di kuburan tanggul aya di majelis taklim atuh bobongkong teh ngaran ya mumpung urang harirup keneh
awak diberi sehat ku Allah, yuk deketkeun awak kurang kana pangajian wayahna ulah usaha jeung gawe bae kudu boga aturan hirup kurang teh waktu gawe waktu ngaji meselangkeun awak kurang ja urang nurutan santri mah moal bisa ngaji moal waktu atau saminggu sakali pangajian peunuhan ku urang ulah ieu mah kadang-kadang jelema api-api bae kada bab ngaji komo tah bapak-bapak ari hitung masyarakat teh mana tah bapak-bapak leuwih ti 200 tapi datang waktu pengajian paling jago opatan nu hadir bade geus eueuh araheun nu hiji bengek nu hiji batuk mulai ngaji batuk beledug hayang boleh ubay aya nu repeh batuk henteu bengek henteu sia eta mah sore takkan kiai ngaji nyalande nanti hang kuat ker geus sampai beres begitu geus beres kumaha ngomongna alhamdulillah cenah budak ku ngeunah teuing di jalan ka surga atuh ieu maksa nu rada cager piomongan taran ngaji ngadeukeutan kana kiai nyalan teh hampura cenah kiai ulah cenah poho mawa rokok milu ngarokok cenah nya biok rokok kiai ya wayana ieu mah pangajian ramekeun kurang ulah sok nyangsara awak hirup teh ieu mah kadang-kadang datang waktu pengajian padahal waktuna longgar moal ka mamana awakna cager kalah kaleumpang eta nu kitu jelema cilik nyangsara awak naon sababna sebab jelema anu pangsangsarana di akhirat lain jelema anu tukang zinah bae lain jelema anu tilok salat bae tetapi cek baginda Rasul inna asyaddan nasi yaumal qiyamati hasratan rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu saknyaknya manusia anu pangsangsarana jaga di akhirat lain anu tukang maksiat bae tetapi nyaeta budak dia anu mampu pikeun manehna milu ngaji tetapi kalah kaleumpang ulah ngeunah bapak-bapak ketika orang diberi cager pangajian aya ustad geus hadir mending keneh hadiran kurang nek ngarti teu ngarti insya ibu-ibuna sarua ramekeun pangajian tapi abdi husnudzon ka ibu-ibu mah teu di mana pangajian rame sebab di Pandeglang ge di wilayah abdi paling rame pangajian eta ibu-ibu tahadus bin nikmah abdi setiap bungi rebo gaduh jadwal pangaosan sekaligus manakib Tuan Syekh Abdul Qadir eta jamaah paling dominan teh ibu-ibu kadang ibu-ibu mah nyampe 150 eta ibu-ibu eta naon Kang alhamdulillah ngopi heula kula hade amat molodok eta ieu hari ibu-ibu mah alhamdulillah pangajianna teu di mana rame ngan eta tadi teh ulah pusingna ibu-ibu lamun ngaji kudu marawat tas bae hiji tah nu kadua nu dipikirkeun seragam bae seragam makana teu di mana pangajian ibu-ibu mah ampun aing poe Senin mah seragam lain deui kuning kabeh udang tai paling poe Jumat ngaji atuh lain deui bajuna putih ngabringgar hidung kuntul himmel geus teu aneh pulang ngadel ibu-ibu mah tadi mana bajuna jeung teuingna sendana rupa-rupa salakina mah paru-paru bayaran hutang tapi geus teu teh sanajan eta baju rupa-rupa ari dipake ngaji mah sugan barokah amin geus ieu bab ngaji ramekeun ku urang wayahna ieu teh akhir zaman lamun ningali masyaallah hadis baginda Rasul cek Kanjeng Rasul bakal datang hiji zaman ka umat kaula anu mana umat kaula teh bakal ngajauhan kana para ulama kana para kiai tegasna teu daekeun tarolat ilmu teu daekeun ngararaji mungkin kiwari geus timbul para hadirin sadaya mana buktina pondok pesantren di mana-mana anak urang geus teu hayang ngararajina bener teu majelis taklim di mana-mana sabaroro bae nu geusina ararogahkeun cuek jelema kiwari kana pangajian para hadirin ieu teh geus timbul omongan baginda Rasul maka lamun geus timbul ulah ngeunah-ngeunah cek Kanjeng Rasul Allah bakal nurunkeun 3 musibah di antara 3 musibah teh bakal diangkat kaberkahan tina hasil kasabna heup keur rasakeun kurang kiwari kabeh ge jelema usaha eureun-eureun nu leumpang subuh balik maghrib nu leumpang tanggal 1 balik tanggal 30 tapi ieu hirup kurang kieu-kieu bae bener teu ieu ciri berkah ku Allah geus diangkat saeutik-saeutik penyebabna ulah nyalahkeun ekonomi dunia tetapi penyebabna urang-urang keneh loba jauh kana kiai wayahna deketkeun awak ka kiai sing mahabbah urang wayahna pinuhan pangajian sebab masya Allah ieu kiwari geus beda jeung baheula mah eta pangajian dina unggal titik unggal lembur rame resep ningali baheula mah tas magrib teh paguyuban pangajian rame pengajian sifat 20 diaji kene baheula ayeuna mah geus heuli anak-anak urang lulus SD SMP SMA geus teu hayangeun ngararaji kiwari mah bener teu tas magrib teh nu dicekel HP bae Facebook
makanya awas hati-hati jelema nu boga HP khususnya anak-anak urangnya ibu punten anu masih keneh remaja kontrol HP na sebab eta dina HP sagala-gala aya lain YouTube baik lain Facebook baik lain WA baik tetapi ayeuna mah game online aya dina HP judi online aya dina HP komo kiwari anu keur viral slot ieu hati-hati wayana nek pamuda kan nek kolot tak anu candu slot geura eureunana naon sebabna slot eta cuci otak sebab cek bandarna ti Kamboja jelema lamun geus candu slot susah ngeureunana ngan ukur dua carana mana hiji cara ngeureunana jelema candu slot eta kudu dibersihkeun batinna artina tobat secara bener-bener nu kadua kudu pae makanya tinggal pilih hok gerak mending keneh tobat ti kuari mending modal sia ka dituna makanya heuy pamuda wayana nu candu slot gerak eureunana mual aya bejana jelema slot sugi mual sebab cek bandarna pemain mah tidak akan ada yang kaya mah ialah bandar sebab nu main mah di Allah pertama main slot biak 50.000 dicoboh heula dibere 5 juta ku bandar buah bungah manehna amprekan deui main ternyata biakna mah 20 juta teu karasa dibere deui 20 juta main deui amprekan bunga biakna 100 juta makana pemain slot ulah geun anu susah anu geus sugih lamun geus candu slot lain nyangkin maju tetapi nyangkin rungkan heup geus rasakeun moal aya bejana pecinta slot sugih moal geus ieu kula ngomong keras ieu lain hewa kana main slot tetapi karunya sebab ngahancurkeun masa depan awak kurang pala hadirin sadaya teu saeutik jelema anu stres gara-gara slot teu saeutik rumah tangga acak-acakan gara-gara slot bahkan teu saeutik jelema anu bunuh diri gara-gara slot betul apa tidak nah iyalah pala hadirin sadaya di wilayah abdi kamari wilayah Pandeglang abdi sampai neteskeun cimata hadir di Pandeglang aya jelema bunuh diri gara-gara boga hutang slot naudzubillahi min geus jaga anak-anak urang kiwari nu nyararekel HP wayahna kurang dina aktivitas nyekel HP daripada urang kacantu ngome HP tas maghrib mending keneh deketkeun awak urang ka ngaji ramekeun pengajian tas maghrib anak-anak urang melaleutik keneh lulus SMP SMA yu wayahna sebab hikmahna jelema lamun geus daek ngaji bakal dihadekeun ku Allah dina kahirupanna saeutik-saeutik ibadahna ku Allah bakal dihadekeun jelema nu daek ngaji mah salatna moal asal bae bakal paham karena ilmu sholat ku berkah daek ngaji wuduna henteu sembarangan adusna henteu sembarangan maca Qur'ana henteu asal bae sebab daek ngaji saeutik-saeutik ku Allah dihadekeun ibadahna lamun geus daek ngaji bahkan akhlakna ge ku Allah bakal dihadekeun saeutik-saeutik insyaallah jelema lamun geus deukeut ka pangajian bakal ngahadean akhlakna apan urang hirup teh ibu punten butuh kudu make akhlak akhlak eta kunci karena cek Rasul al adabu fauqal ilmi derajat akhlak eta di atas ilmu artina tong waka nembongkeun ilmu urang hirup di masyarakat akhlak bae geura hadekeun penting ibab akhlak teh jeung papada kudu make akhlak ka indung ka bapa kudu make akhlak nu sugih hadekeun akhlak urang ulah ngarasa aing pang sugihna sombong kanu susah nu boga jabatan ulah ngarasain pangluhurna jabatan ngahinakeun kan handapeuna ulah bahkan nu boga ilmu ulah ngarasain pang pinterna ngarasain pang sepuhna ngarasain pang tokohna ngaleutikeun bae ka batur ulah apan sok aya eta jelema kadang-kadang ilmuna gede tetapi gede hulu ngarasa paling pinter ngarasa paling hebat teu kenang ngadeuleuh santri budak laju bae lah cenah si eta budak kamari sore kaukur cenah poe ilmuna Allahu akbar ulah sampai kadinya urang teh justru ketika orang tambah ilmu kudu tambah akhlak jelema sejati nu aya ilmuan mah bari make akhlakna ngadeuleuh jelema sahandapeun moal wani ngahinakeun naon sebabna eta mah budak ngora umurna ge ngora keneh dosana can loba urang mah geus kolot peuduh ku dosa awak urang mah bener teu nempo kanu saluheureun ulah sok wani ngahinakeun kana jelema sahulun naon sebabna itu mah geus kolot sanajan jeung bodoh itu mah kolot heula nyahona ka Allah urang mah budak kamari sore ulah kekentringeun ngadeuleuh kana jelema anu bodoh ulah sok ngaledek anu bodoh teh ulah sok nyinggung di tempat umum kanu bodoh teh sanajan bari jeung beuki maksiat eta jelema ulah sok disinggung naon sebabna itu mah maksiat ka Allah ku bodohna sementara urang ngarti ongkoh maksiat ongkoh bener teu bahkan ngadeuleuh jelema anu aya ilmuan sanajan bari jeung saeutik ilmuna balik di pondok mondokna paling kadak 1 tahun ulah dihinakeun sanajan bari jeung saeutik ilmu eta geus aya ilmuan ciri dimuliakeun ku Allah piraku ku Allah dimuliakeun kurang rek dihinakeun hormati nu aya ilmuan bahkan kana jelema kafir sekalipun
nitip ulah sampai ngahinakeun kana jelema kafir. Kunaon sababna? Sebab eta jelema kafir teu aya anu nyaho isuk pageto menang taufik hidayah ti Allah manehna asup Islam terus paehna mawa iman Islam salamat dunia akhiratna. Sementara urang teu aya anu nyaho kiwari urang Islam isuk pageto urang paeh urang teu mawa iman Islam naudzubillahi min. Geus kudu sampai kadinya nerapkeun akhlak teh teu meunang urang ngaleutikeun ka papada teu meunang urang ngahinakeun ka papada. Naon sababna? Sebab lumatak kurang temenang ngahinakeun ka papada jelema Islam khawatir bisi jelema anu kurang dihinakeun ternyata manehna boga amal ibadah anu istimewa di mata Allah anu teu kadeuleuk ku mata urang. Sementara urang ngarasa tukang ibadah horeng eueuh nanaonan urang di hadapan Allah. Tageus kudu sampai kadinya nerapkeun akhlak teh jeung papada dina rumah tangga hadekeun akhlak urang. Insyaallah jelema lamun rumah tangga geus make akhlak salakina make pamajikana make moal kudu pasea rumah tanggana. Kanjeng Rasul rumah tangga jeung Siti Aisyah can pernah pasea naon sebabna akhlak anu diutamakeun. Namun baginda Rasul keur nyarios Siti Aisyah mah tilokolototan tungkul ngupingkeun. Ari urang mapan lain kitu salaki ngomong mau dicacaplak. Kadang-kadang salakina mau ngomong nangan opat pamajikana mah 18. Aya nu kitu di dieu aya. Eueuh eta mah di Pandeglang di ditu. Ngan asalnya di dia di Bekasi. Awas adekeun akhlak kasalaki ulah sok popoloto ulah sok nyacaplak. Bahkan akhlak dina rumah tangga segede panggilan mege panggilan antara salaki jeung pamajikan horeng ku agama mah teu meunang eta nyulukan aran asli ka salaki teu meunang nyulukan aran asli ka pamajikan. Pamajikanna Maimunah ulah mai ulah. Atarapi salakina meureun kemod ka kemod jadi kopi teh moal ulah. Naon sebabna? Cek baginda Rasul lamun urang rumah tangga nyulukan aran asli imma kasalaki wa imma ka pamajikan eta teh yurisul fakro ngawaris fakir rumah tangga urang. Kudu kumaha? Pakailah panggilan kasih sayang itu akhlak. My baby, my honey, my love. Atanapi minimal aakne, abah, ma, atanapi bunda. Kanda, oh biang pada eta. Cek salakina bunda, iya kanda, ayo kita berangkat. Kemana? Ngoyos ka sawah tadi itu terusnya. Aku geus teuin ka. Lu penting mah terapkeun kurang akhlak na rumah tangga urang insyaallah jelema lamun geus bisa nerapkeun akhlak moal kudu loba pasea antara salaki jeung pamajikan. Hadekeun batak naon? Naon anu nyinrungkan di rumah tangga urang robah saeutik-saeutik. Sanajan beuki hitut ulah sok wani hareupeun salaki. Kadang-kadang bigang kiwari dana rusun ari ke rumah tangga awal-awal mah isin ka salaki hayang hitut teh mani pamit ka kamar mandi. Ari geus boga anak tilu keur dahar di dapur hampura cenah ulah teu kuat. Brek bek Allahu akbar. Eta ciri bigang eueuh akhlakan. Makana awas sakumaha urang teu kuatna tahan. Apan beda pan namun nu gendut tetapi bigang moal katahan. Blak blik bluk beteureun. Atau bisa dicirikan iya ta lamun boga pamajikan cenah gendut pasti keramik nage baleulah. Sebab bigang gendutna sakali muak kudu harus be dong bom atom. Borok bokot plek belah tilu keramik. Beda jeung nu kuru, anu nu kuru mah muak da celok harus eta mah. Paling geus. Ngan bauna alabatan jurig nu eta. Nyau pingsan be salaki gigireuna. Ieu ulah dianggap sepele ibu wayahna. Eta teh min jumlah di akhlak teu hade hitut hareupeun salaki wayana mending keneh pamit urang teh hade akhlak urang ka salaki nya kitu deui salaki rumah tangga urang jeung pamajikan ka nitip ulah sok nembongkeun akhlak teu hade ka pamajikan di antarana nembongkeun akhlak teu hade ka pamajikan urang sebagai salaki sok jejengos komo sok kubang-gebung ka pamajikan ulah dan sebabna teu pantes seorang salaki nganyerikeun kanu jadi pamajikan. Kurang gitu punten wanita diciptakan bukan untuk disakiti tetapi untuk dicintai. Waduh. Akur maka lamun bisa semakin banyak orang mencintai wanita. Mun bisa mah opat gitulah. Akur teu mau. Cenah akur tadi mah yeuh henteu masih. Ya artina Bu wayana hadekeun akhlak urang ka salaki nya kitu deui ka urang sebagai salaki hadekeun akhlak urang ka pamajikan ulah sok wani nyacaplak komo gubag-gebug ka pamajikan eta akhlak teu hade
sebab teu pantes urang ngagebugan pamajikan nyarekanan pamajikan sebab lamun urang daek tapakur Masya Allah tak ibu-ibu teu pantes dinyerikeun capek unggal poe bener teu Bu gara ibu-ibu penting kurang digawean isuk-isuk kita gagawe ubah piring ngurus anak ngurus imah nyeusehan oh Masya Allah pan anu sabenerna mah eta teh lain pagawean ibu-ibu sabenerna mah eta teh pagawean salaki ibu-ibu nu pedas urang ngomong eta hadeng ku salaki lain pagawean ibu-ibu eta teh ka urang sabenerna mah nu ngubah piring kewajiban salaki ngurus anak kewajiban salaki nyapuan imah kewajiban salaki tetapi dikerjakeun kabeh ku awewe makana nitip kanu jadi salaki ulah sok ngajarikeun ka pamajikan sebab pamajikan rumah tangga teu kudu capek sabenerna mah pamajikan mah tugas dagingan ukur nurut kana salaki cek salaki sasapu kali tuna cek salaki ngubah piring iya terapkeun akhlak urang dina rumah tangga hadekeun insyaallah ketika geus bisa ngahadekeun akhlak kadituna moal panggih ribut urang dina rumah tangga berkah rumah tangga urang bahkan urang punten boga indung boga bapa akhlak urang hadekeun ka kolot ulah sok ararasal bae jelema kiwari kadang-kadang teu boga ajian ngobrol jeung kolot jiga jeung babaturan wani aing wani dia kadang-kadang di kita sok hararese aya nu kitu di aya katapan budak ngora kiwari mah kana ritu komo tak budak sakola lamun ngomong tidak dijaga kadang-kadang balik jam 10 peuting garak col ditanya ku indungna di mana dia kumaha jawabna kamu nanya pan pieu wae eta ya awas ya hadekeun akhlak terutama urang nu baru ka indung boga bapa naon sababna kasep pamuda neng geulis parawan ciri manusia bakal berkah rumah bakal berkah masa depanna lamun bisa ngahadekeun akhlak kana indung jeung bapakna baik ku tingkah atanapi ku ucapan tetapi sabaliknya cirikeun moal kudu berkah masa depan seseorang lamun geus teu bisa make akhlak anu hade ka indung jeung bapakna ulah dilalaurakeun ka indung bapak urang sanajan bodoh teh keramat urang mulyakeun hormati urang nek usaha dihargaana rek usaha dihormati ka indung jeung bapak urang lamun lain ku urang anakna maka lamun hayang berkah masa depan urang tuh geura hadekeun akhlak urang ka kolot pelosok ararasal bae bismillah pentingna urang nerapkeun akhlak dina kahirupan urang para hadirin sebab eta akhlak sagalana tak ayana akhlak urang bisa panggil jalana teu aya deui iwalti deukeutkeun awak urang ka pangaji ngan eta hayang daek ngaji jelema hese sebab syaratna kudu mahabbah kana kiai geus gedekeun dina hate urang sing mahabbah kana kiai bahkan di samping urang bakal dibere daek ngaji ku Allah ku sebab mahabbah kana kiai ternyata hasil oge mahabbah ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi ibu punten angkat leungeunna kabehan angkat dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.